Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa kantunau aja. Halaman genap. Ya no emot kene. Oh, so bikulimah. Ya no benar. Wal idobatu fi qawlihi sawabikul himam katanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal idobatu sareng ari idobatna fi qawlihi dina dawuhan musannif sawabikul himami tegasna lapat sawabikul himam eta min idopati sifati tina idopatna sifat ila mausufi kana mausuf. Saur Kiai Musannif dina hikmah nu katilu sawabikul himami la tahruku aswarul akdam. Tahdina lapat sawabikul himam te idopat sifat kana mausuf. Jadi takdirna al-himamus sawabi. Nah gitu. Pirang-pirang cita-cita nu tarik nu saperti tarikna lumpat kuda nalika balap. Nah gitu. Cita-cita nu tarik teu mampu ngadobrak takdir Allah nu disapertikeun benteng dina pada wewegna. Komo cita-cita nu teu tarik mah berarti hartosna takdir Allah teu bisa dikumaha-kumaha. Allah nakdirkeun sakabeh perkara sakersana Allah. Teu kadorong ku hebatna teknik makhluk, teu kadorong ku keukeuna nu menta, teu kadorong ku nu hayang bari keyeung. Pokona teu anu ngajurung laku ka Allah. Tasawabikul himam la tahruku aswaru akdar teh sabenerna mah nahakukeun muridin dina makrifat kana sifat iradah. Hartosna iradah teh kersa. Kersa di dieu teh lain kersa hoyong, gitu nya. Kersa ka Mang Umar tah sakitu. Mangga ada situ. Nu maksud kersa di dieu teh sakersana gitu. Allah ngayakeun makhluk jeung ngeuweuhkeun makhluk sakersana Allah. Teu aya nu ngajurung laku ka Allah ta eta.
nahakukeun sifat iradat di Allah kan. Jadi menanya peribahasa sing nyahan ngadoa teh sugan we Allah mere. Berarti Allah bisa dipaksa lamun itu berdoa urang. Saya bahasa gitu. Ya mun kitu mah atuh mun hebat mah urang daripada Allah. Ini ada keterangan la yaruddul qada illa bidu'a. Ada yang disangka la yaruddul qada illa bidu'a, doa bisa menguasai Allah. Nu tadi nama mere kulantaran aya doa jadi we maksa mere Allah. Lain gitu kan. Jeung bahasa qada teh kade na qada teh aya dua. Taroskeun deui ka nusa saurana mun Rasul saurana taroskeun. Qada nu mana Gusti anu bisa yaruddul qada bidu'a illa bidu'a. Qada nu mana? Itu bisa ditolak qada kecuali ku doa kan gitu kan. Qada nu mana kan ari qada teh aya dua, qada mubrom aya qada mu'allaq. Aya qada mubrom aya qada mu'allaq. Lamun qada mubrom nu dimaksudna wah berarti apa doa. Jadi Allah bisa dipaksa kumaha begitu. Mata ulah sembarangan kemanaan hadis. Aman cerita ulama ge ulah sembarangan kan. Ngomong mana Al-Qur'an sembarangan. Anu mata lebih ka khilafiyah teh ka dieu teh kulantaran naon? Beda ngahikeun enggak. Beda ngahikeun hadis. Itu seperti dinempatkan pandangan ala sadrihi. Ngamanaan ala sadrihi teh beda-beda kan. Imam Nawawi mah ngamanaan ala sadrihi teh inda sadrihi. Deketan dadana lindinan dada kan. Saluhureun buja hanapeun dada. Mata inda sadrihi maknana ala sadrihi teh. Cik Imam Nawawi. Sanggup nyalahkeun Imam Nawawi teh. Ya Allah. Imam Nawawi bejana cenah teu kaburu kawin balas ngaji. Balas katunggul poe. Ulama balas resep ilmu. Sebaliknya. Katunggul ku kawin lebih ke pohon ngaji. Wani-wani nyalahkeun Imam Nawawi. Sanggup teh kira-kira apa? Nawawi terjadina ikhtilaf teh sabenerna karana tilu perkara, Pak. Terjadina ikhtilaf teh, terjadina khilaf teh, ikhtilaf maksudnya. Kahiji kusabab setan, kedua kusabab kurang paham dina penetapan dina pengistinbatan hukum. Bisa jadi beda netepkeun hukum. Anu sabab kurang paham jadi hilaf, ikhtilaf antara nu bodoh jeung nu pintar. Bisa jadi kan? Anu katilu bisa beda ku sabab metodologi dakwahna nu beda. Cara dakwahna nu beda, jadi bahasana beda. Jadi jika perbedaan, padahal masih perbedaan. Mata ari pikir ulama mah kulantaran disalametkeun tina naon? Tina nu dua ieu, setan jeung tina kurang pemahaman. Saha teh ulama mah? Maka ilmu ikhtilafna, maka ikhtilaf ulama roh matu. Gitu. Nah ciri-cirina ikhtilaf anu dipangaruhan ku setan ujung-ujungnya pas saya kan bener kan ujung-ujungnya beda dianggap musuh. Duri syaitanul adawata, setan nggak maksud supaya jalma naon supaya pas saya terjadi hubul adawah. Mentang-mentang beda seperti beda baju musuh, beda turunan musuh, beda kulit musuh, beda pendapat musuh. Itu saya terang kata maka anu mengaruhkan. Ikhtilaf ulama marufah kan. Justru ayana ikhtilaf teh
pikeun kagampangan jalma ngalaksanakeun hukum. Aya ikhtilaf teh kan. Sebab jalma tentu situasinya beda-beda. Situasi orang Kubah beda jeung orang Mesir kan. Mata ikhtilaf, mata aya terjadi ikhtilaf boro-boro jeung batur jeung kalau sorangan. Di Imam Syafi'i aya anu populer naon kaul qadim jeung kaul jadid ngaras. Eta penetapan hukum di daerah Harusnya kan beda. Penetapan hukum sama Imam Syafi'i lebih pinter beda doa ya kalau jadi kalau qadim kalau jadi bukan ulang justru jadi tenang ulang. Jadi istilah ulama marohmah kalau jadi sengketa di manusia tapi justru jadi kegampangan pikir ngelaksanakeun agama manusia akhirnya dina hukum fikih aya mukhafaf aya musyaddad aya sulit aya ketat dipakai waktu longgar aya anu hukumna ukur sampetan menang aya nu mukhafaf enteng aya enteng dipakai waktu madarat urang kan dina waktu madarat pakai mana nu pakai waktu madarat situasina itu dina waktu anu longgar urang make anu ketat hukum jelas kan namun bisa mah pakai anu ketat heula jangan longgar-longgar. Sabab cek mama kieu lamun lempang sisi gawir ti kosewat teh murah. Lamun lempang di tengah-tengah jalan kosewat ke sisi gawir bener. Tak kitu mikir sederhana maka. Jadi terjadi ikhtilaf teh karena naon? Nah, ieu nu mana nu dua nu dihindarkan ikhtilaf karena setan, ikhtilaf karena paham. Ulah dipaksakan guru sila nerangkeun teu paham pula kan kana jadi menetapkan hukumna salah. Di antara ulama, di antara guru lain paksanya cempuring lain ahli politik dipaksa ke kiai ditanya masalah politik ulah salah kita tetap hukumnya tanyakan ke ahlinya teruskan tanyakan fikih urusan ke ahli karena terpaham fikih salah seotik beda musuh gitu pak ya lantas takbiratul ihram aja rumah Kapan kabiro, alhamdulillah kabiro. Ada ya, ayat syukuhun gue rusun. Allahumma ba'id baik. Lalu ba'id baik ini, wah persib dia ini. Lain, tanya Imam Syafi'i kan? Gak apa deh. Kan populer diulang. Nah, Allah akbar kabiro, alhamdulillah kabiro. Sebab Imam Syafi'i disebut macam eta. Gitu. Subhana rabbiyal azimi. Temakawa wa bihamdihi, maksudnya bersebut kan? Tapi makawa bihamdihi halus tenang. Dikala orang ikhtilaf, dipikawai kurang yakin orang halus, tapi orang paling ngelak batur tak gitu kan? Dina hilaf-hilaf makan deh. Kira-kira orang makan uyuk sih, eta mah, wah udah gitu. Jadi kumaha jadi kadiana jadi dicirian gue eta. Jadi kudu paham bener loh dia itu. Mereka paham khilaf dia kudu macam kitab al-majmu kan. Mana ada kanal jeung hece macam lagi. Teman apa al-majmu mau kudu ribet kan? Sebenarnya apa? Itu aya nu maca Quran di mana ditadikeun teh maca Quran. Eta riwayat Ibnu Majah, tapi didoakeun aja kan? Apa lo ngedekeunana? Kita Quran imam maca cicing heula kupingkeun ngan imam cicing heula memeh batur memeh maca surat supaya makmum maca Fatihah lah gitu. Cek Imam Nawawi eta sunah nu paling batur sunnah. Tapi kan sok aya anu berarti paham imam teh ke salat doli teh durung maca. Nu tadi yang maca iktita pas doa Allah sunah teh bingung Pak. Jadi we pertanyaan kajengan mun dengan geus ruku abdi can mata can tamat Fatihah tuluhikeun ruku atau Fatihah tamatkeun. Tapi jadi ilmu oke banyak gitu terlawan mata kulah ribu kan masalah hilafiyah mah yang penting aya dalilna itu pan beda-bedanya kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi anu ngadoikeun betul mah kan maca eta teh nah anu ngadoikeun anu ngariwayatkeun tinggal di Ibnu Majah syukur ngariwayatkeun di mana Aisyah doi diriwayatkeun ku jalma nu loba jadi naik kana derajat hasan. Jadi terlalu kan, kayak gitu. Habis lah yang ditekan itu makalan gue kan, yang menentukan buku gitu. Supaya orang cerdas itulah.
Mata kelah kudu riweuh di dieu penting usulna ka Allah kan. Aya contoh ti Rasul mati ditu leresnya. Ngan ulah teh contoh nanti ditu teu kemana-mana gitu tah. Padahal orang ibadah pakai Imam Syafi'i bari jeung can paham. Nah itu Imam Syafi'i batur disangka lain Imam Syafi'i beda-beda jeung urang. Padahal Imam Syafi'i beda-beda aya ieu kan aya lebih dikasep ku Imam Syafi'i da kitu unggul kan. Ari khilafah ikhtilaf sama beda penyampaian mah teu naon enggak. Aya nyaurkeun musyahadah teh tajalli na kadat Allah rohani waktu diizah. Itu lebih divisi musyahadah. Beda metode cara penyampaian ada. Tapi anu ngabedakeun musyahadah ru'yatul haqi bil haqi ningali Allah ka Allah. Beda-beda kan? Kunaon dikhilaf. Beda cara nyampaikeunana. Anu ru'yatul haqi bil haqi eta jalma anu keur ngebet dina masalah pana kan? Ru'yatul haqi bil haqi. Ningali Allah ka Allah, mun urang nyaksi ka Allah tapi inget kana diri purna can sampurna tajalli ka Allah gitu. Nu sampurna dina musyahadah mah leungit tina hate, tina ngabandungan diri, tuluy tajalli ka Allah, nalika tajalli ka Allah poho tina diri, teh eta musyahadah ru'yatul haqi bil haqi. Ningali Allah ka Allah gimana geus seluruh urang Allah berarti kita. Salah kita makhluk Allah. Tak gitu kan. Tapi aya dengan tegur. Ari ngaran musyahadah teh, nu disebut musyahadah teh, nya eta rohani diizah nyaksi kana nugat Allah. Beda deui mana teh. Kunaon eta bahasana kitu? Eta keur ngajelaskeun tingkahna taroki. Ari pindu ngajelaskeun tingkah taroki ngadefinisi musyahadah seperti itu kan. Beda jeung arifin anu keur dauqiyah dina makom mana? Ru'yatul haqi bil haqi. Padahal jadi dua-duanya benar kan? Tak seperti itu. Anu ulama ikhtilaf sabab setan, ikhtilaf sabab tepaham. Itu kulantaran tepaham, tapi kalau benar disalah gara-gara tepaham. Istinbat hukum gara-gara tepaham jadi salah pengistinbatan hukum. Padahal sumber hukumnya mah Al-Quran dan hadis. Dan beda-beda yang menetapkan hukum bari paham karena naon? Karena Quran jeung hadis. Aya teu paham pan. Eta mah sumber hukum, maka teu bisa langsung dipakai hukuman urang. Sabab moal mampu lain berarti Quran jeung hadis teu bisa dipakai hukuman kan? Akal urang nu teu sesuai jeung kaayaan saking hebatna Quran jeung hadis. Otak seperti urang mah kurang mampu langsung ngamalna Quran jeung hadis. Ibnu Taimiyah sok pinter hukum dina Quran langsung dengan hadis dari salurkeun heula ka madhab ku subki kafir dibatalkeun kabeh penetapan hukumna. Tapi sakumaha hebatna ge ngaran lain mujtahid mutlak mah kudu disalurkeun heula ka mujtahid mutlak. Dicoret kabeh dibatalkeun 27 penetapan Ibnu Taimiyah teh kan. Maka cek Jalaluddin Sayyuti ulama Mesir nu pinter nak kitabna hampir 600 jilid. Anjeunna sasauran mun di zaman subki lamun di zaman Ibnu Taimiyah awas subki kabir sasar kabeh ulama. Netepkeun hukum ku Quran jeung hadis moal bisa. Sabab eta sumber hukum kan. Tadi jadi hukum mah kayak bisa jadi hukum fikih. Lumatak lamun ek hukuman Quran jeung hadis kudu paham naon? Kudu paham qawaid fikih. Kudu paham usul fikih, kudu paham bahasa fikih. Sabab tisna sumber altina Quran jeung hadis sebagai sumber hukum, lahirlah produk hukum. Lahirlah produk hukum. Tadi sabab jalma anu pinter paham qawaid usul fikih, paham naon bahasa fikih, paham kana usul fikih. Itu cukup ku paham karena usul fikih jeung qawaid fikih urang nyaritakeun hukum. Itu cukup urang. Sabab eta mah wilayah naon? Wilayah mujtahid mutlak. Urang tetep rek paham fikih teh kan kudu apal bahasa fikih. Mun teu apal bahasa fikih ke bahaya netepkeun hukumna. Bahaya netepkeun hukum. Seperti anu netepkeun yang
dina nalika imam dibaca Fatihah urang teu kudu maca Fatihah sabab bacaan imam hakikatna bacaan makmum. Tapi tetap kan urang sok maca maca Fatihah sanajan imam saja dikupingkeun heula tapi lain berarti teu kudu maca Fatihah waktu maca Fatihah dikupingkeun heula ku urang. Mungkin bisa beres baca Fatihah urang maca Fatihah itu maca surat imam kata gitu. Itu untuk maca Fatihah didalilan karena jalma anu datang makmum datang ke ruku urang ka ruku dianggap rakaat teman. Jadi teu maca Fatihah cirina kana teu maca Fatihah. Kapan aya hadis anu jelas dari sahih. La sholata liman la yaqra'u mil Fatihah. Jadi sholat jalma nu teu maca Fatihah. Geuning teh aya bisa dihukuman naon? Rakaat padahal teu maca Fatihah. Eta khusus keterangan eta keur nu masbuk. Lain nu milu sholat di awal sholat keur nu masbuk urang datang itu keur ruku asal kamu ka bagian ruku dianggap rakaat tah gitu kan. Ya kurang cerdas pemahaman kita apal bahasa fikih jadi riweuh kan. Ai apal bahasa fikih teh kan aya dua cabang kan, aya dua dasar. Bisa apal bahasa fikih teh lamun paham nahwu jeung sorok. Boro-boro nasrif muqtal jeung doa nasrif fi'il sahih ya pabeulit teu kumaha paham mereka bahasa fikih. Geus wani-wani rek bicara masalah hukum tidak boleh kan, tidak paham itu. Aduh jadi rumit deui mah. Kesalahan urang mah geus aya ditetepkeun kepada ulama teu kudu liwahna. Apapun salat maca sakinah urang mah kan. Yang mau rek bicara anu sabenerna nya maka gitu. Lain ngalieur tapi teh lain kan. Maksudna mangalap milu lieur urang mah da mikir-mikir oke riweuh urang geus. Nungguan kiai anu geus pahamkeun kadenya. Apal anu sorok. Jadi ilmu lughat disebutna. Mau apal bahasa fikih namun teu paham ilmu lughat. Ilmu lughat mana? Nahwu sorok. Cukup ke ilmu lughat unggul teu cukup. Aya ilmu balaghah kan. Gaya bahasa kudu dipelajari kurang. Ibadah bahasa kumaha? Wah asal diartikeun teu kurang. Aya ilmu balaghah. Ilmu balaghah ya tilu kan? Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu nade, ilmu bade, tilu. Kudu masalah jalan maklum. Kakara bicara hukum, teu paham ka eta ulah coba-coba bicara hukum, salah dengan istinbat hukum kira kan. Paham teu kan? Paham? Isturikeun tadi sama bikin rumah. Waduh, ayo kitu kudu ngaji sih bener-bener. Maka kiai teh handang bisa paham maka. Paham ilmu balaghah, kakak bicara hukum. Teu paham kana eta ulah coba-coba bicara hukum, sabab hukum produk naon? Produk tina Al-Qur'an jeung hadis sumberna kadinya. Apa Qur'an jeung hadis sungkul teu apal balaghah, teu apal ilmu lughat, mal bisa tetepkeun hukum kan? Mal bisa maksud masail. Nya teu kegawahnya kan rek tetepkeun hukum teh. Matak sabar khilafiyah karena anu ngaistinbat hukum teu paham hukum. Karena tadi ilmu kurang paham. Teu paham qawaid usul fikih, teu paham kana qawaid fikih, teu paham kana bahasa fikih. Ari usul fikih teh pan fikih ngagampangkeun jalma rek berhukum. Teu kudu neangan Quran jeung hadis asal tong kaluartina qawaid usul fikih berarti termasuk kandungan mana hadis dan mana Al-Quran. Nah itu, maka santri sok dititah ngerti lah karena usul fikih. Kata kami mah tukang koteteng jangan keterangan hadis jeung Quran. Ada usul fikih apa? Ada kita bisa dihukuman dunia ieu makhluk ieu secara nas mamahi kan? Secara nas Al-Quran dan ayatnya 6.636 ayat. Mun hiji ayat dihukum anu saja rek kumaha ngahukumanna? Wa Quran berarti kan. Tapi ente kalau ngerti ka jero mana? Hiji ayat teh bisa sarebu hukum ditetepkeun ku jalma anu paham ilmu Al-Qur'an jeung hadis. Ketika Imam Syafi'i saking pinterna kana saking pahamna kana makna Al-Qur'an jeung hadis ngadamel usul fikih. Nah gitu kan. Eta mah yang ditekeun
30 bahasa. Aya cara anu beda tapi cara ieu cara dakwahna anu beda, cara penyampaian hukum gaya bahasa hungkul nu beda ka sami dina ilmuna mah. Seueur anu bahasa teh sami tapi maknana sami. Dicontohkeun ku abdi tadi dina ngebahas musyahadah gitu. Maka aya terjadi istilah karena metodologi dakwah. Itu kan. Anu bahaya mah dua karena teu paham jeung karena setan. Aya sirik dina hate. Nu ngarti ge pura-pura teu ngarti we karena batur nganggap sasaran. Ulah eta bahaya ti setan kan. Setan mah kan kacirina yuridu syaitanul agawa. Setan mah ditah pasea. Lamun hayang pasul masail ujung-ujungna pasea eta didorong ku setan. Ini semua salah gitu. Jadi perlu pakai otak anu jernih, pakai hati anu ikhlas. Insyaallah ihtilaful ulama rahmatullah. Dan bedana pendapat tu pinter mah kabeh ge aran sekali seperti Allah kabeh. Itu kan. Karena mungkin setan hiji, Allah hiji, salah hiji kan. Komo mungkin setan kabeh, salah kabeh. Kayak gitu kan. Nah, jadi al-himamus syawabi. Nah, iya. Ari pirang-pirang cita-cita anu tarik, nu saperti tarikna lupa kuda di danau di kapal. Itu bisa merubah takdir Allah. Kada ibaratnya kan ayat kodo, ayat takdir, ayat kodar. Ayo bahasa lagi. Ari kodar mah wincikan kodo. Ari kodo mah jumlah keseluruhan hukuman Allah ke makhlukna. Kodo disebutna kan. Karena ya hukuman Allah di kodok mukrom ditanjis kodim ayat hukuman Allah di Lauhul Mahfuz. Eta mah hadis dimata layar dua kodok ila berdoa. Eta mah bahasa syariat. Urus mereka karena alus buahnya tak seperti itu kan. Lain berarti gemuk bisa haluskan buah pada sanes. Lain berarti kodok Allah bisa dirubah berdoa kan lain. Itu ngan gemuk usaha ka Allah minta dihaluskan buah pare gitu. Ngadua urang ka Allah nu goreng sina jadi alus, goreng mimitina alus goreng tungna kok kalau alus mimitina sing alus tungna tak gitu sama-sama. Doa mah eta mah usaha urang. Kade ulah bisa ka penetapan Allah bisa dirobah urang sanes. Ngan lamun ditinggali dina kodomu Allah bener si ieu teh rek rugi kulantaran hati-hati jadi tertulis rugina padahal di kodomu Brahma geus tercatat si eta teh poe kemis moal rugi. Nah geus kitu. Lamun ningali kana kodomu Allah bener permainan kitu. Dari kodomu Allah mah hadis di alam hadis mah kudu aya sabab dan syarat. Aya sabab, aya musabib, aya musabab. Musabab nak mau, sabab nak keturut baca, musabib nak Allah, itu kan. Musabib jeung musabab itu bisa ditanya. Lu ditanya masa sabab, itu mah aya hukumna sabab mana dia. Lamun urang di sisi jalan hukum lagi, terus urang tengah jalan. Naon undang-undangna itu pemerintah kieu. Nu salah sah kira-kira. Lamun diadu, ieu belah kenca, ieu belah dia. Eta sabab kan? Sabab. Tapi musabab jeung musabib mah bisa tanya. Bisa nanya, mesti kunaon ge jalma penting mautan, bisa gitu. Bisa kan. Itu mah urusan uing jeung Allah. Pun arek tanya mah kunaon maneh leumbang tengah jalan tak tubruk ku uing teh, bisa ditanya ada teman. Disita apa mah aing keur ngalamun keur mikiran rek beli motor. Kan bisa ditanya, eta mah sabab berada di dunia di dia. Maka aya hukum dunia kan. Tapi sanajan orang hidup di dunia, ulah jadi orang dunia kan. Sabab rohani orang malakut. Manusia termasuk alam mutawasid. Rohani di malakut, ari jasadna di dunia. Maka disebut alam mutawasid. Sakapeung sok tujuan teh kana dunia ka dieu. Perkara nu aya di dunia, sakapeung sok ka Allah tujuan teh. Eta teh kumaha nu narikna. Lamun ku akal rohani katarikna balik ka Allah, lamun katarik ku akal tubuh seperti otak nu ieu, leumpangna ka dieu daya untung. Mereka kira-kira lancar sama. Nanyakeun heula, sabab bisa sabab ngaji mimpi teh. Nanyakeun heula eta otak akal tikoh nu mimpin datang ngaji ka dieu teh gaulan. Nanyakeun heula untung atau rugi. Tapi lamun akal rohani nu nuntun datang ka pangaosan, ya jadi ahli usul moal ya. Lamun datang ka pangaosan tah eta nu teh kenana ka
Sebab lima akal nanti kok intelektual dia otak dia ke alam ke dunia kan dia sebab disebutnya akal jasmani. Lamun akal rohani ruhul aqdam sirna baikna ke Allah kan. Terpenuhi urusan dunia. Sebab dianggap ke orang langitan maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Apa akan ciri-ciri manusia langit? Jadi cek bahasa kampus maka manusia itu terbagi dua, manusia langit, manusia bumi. Manusia langit orang yang populer di langit, di hadirat Allah. Manusia bumi yang mencari populer di dunia, di dia, di bumi. Itu manusia bumi kan. Sederhana mah mikirna kan. Dibahasakan pakai bahasa santri, manusia langit, ahlul fikri, ahlul tajalli, ahlul musyahadah, ahlullah, manusia langit kan. Manusia bumi mana mahjubin. Manusia bumi ya teman. Jadi hirup nanti tujuan anak karena perkara di bumi, namanya di bumi jabatan, artos, ada raja bumi nawan tilu, harta, tata, wanita, itu raja bumi kan, bener kan? Mata kayak anu nyawer di Cigonewa mah bang kiai itu ya, asal kayak nyawer, mau duit sabut bet kiai itu udah ngaji, tapi orang jamaah udah tak termikir, karena bahasa kiai padahal kiai memang ngawurkan duit, ngobrol lah, ya apa dia udah dicekai kuing. Terang guru naon ji artos apa sia gara-gara nu kieu jeung indung jeung pamajikan jeung saaki teu akur gara-gara nu kieu anak jeung kolot jeung pasea apal gara-gara nu kieu teu akur jeung tetangga gara-gara nu kieu teu inget kana salat gara-gara nu kieu anjeun tadi teu aya hikmah karena yang ilmu tuh siapa tahan bisa dia kalau pas teu jawaban di perlungan kan mun ingetkan tadi mau ulah cicing elah ya masa selalu ngaji nanti mikir dah eta kalau ngaji na manusia bumi ukur kalau bos teu mikir kan bahasa tadi mah teu naon mulun nu eta kan hate ulah minggu di urang gitu ya mulun teh mulun ilmu kiai yang sebenarnya mah ngancirina datang ngaji melalui aduh teh siakan saya wah gitu kan. Nah manusia bumi kan, manusia bumi itu kan majubin kan. Anu ibadah salat niat manusia bumi kan. Batu rumah ibadah tujuan ke Allah, ya mah tujuan ke makhluk Allah. Itu salah niatnya, itu disebutnya niat kecil. Lamun tujuan ke Allah niat besar. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat, banyak amal yang besar dikecilkan oleh gara-gara salah niat. Kiai muruk 50 tahun di hadapan santri 3.000 datang ke akhirat turunang ganjaran setinggi acan. Gara-gara naon? Gara-gara kiai tidak meluruskan niat sebelum ngawuruh. Salah nih, ngawuruh salah niat 50 tahun turunang buruh. Banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat. Cek bahasa urang mah ruksak amal karena ruksak nih mata saur rasul innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu kan. Manusia langit yang mana? Ahlu dzikri, manusia langit mana? Anu salah tujuan dina ibadah kan. Manusia langit. Tanda ayat 7 kan. Waktu kedua. Tasawuf bieu hiji cukup. Manusia langit itu 7 tandana kan. Saya setuju kan buruhan dengan apal 7 kayak insyaallah. Rada pinter bahasa. Manusia langit ahli ma'rifat, ahli fikri, ahli lah kekasih Allah, manusia langit disebutnya. Hiji menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Boga artus 80 miliar. Itu harus hebat kan yang kuat iman ya. Itu manusia langit kan. Mana lamun boga duit 20 miliar, arek dipakai modal keur milari ridho Allah, rek dipakai modal ke memperkuat keimanan. Itu manusia langit, walaupun dia itu ahli dunia, manusia langit bisa jadi. Tidak bangga sama pedah boga dunia dulu Pak, anu jadi bangga mah iman anu kuat. Dunia ini tidak ada apa-apanya, itu manusia langit. Kedua kan, tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain. Itu manusia langit. Karena gampang nyalahkan batul kekasih Allah maka.
Ahli Allah mah ahli zikri tara gampang nyalahkeun batur naon sababna hatena makrifat ka Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabba. Yang tahu Allah tahu diri kan. Di mana ya perkara nu teu akur jeung batur teu akan nyalahkeun batur da bisi uingan salah. Tak kitu kan. Eta mawas deui orang makrifat mawas diri. Pulang tara mawas diri tara gampang nyalahkeun batur. Jalma anu teu tara gampang nyalahkeun batur orang yang hatinya tenggelam di lautan tauhid. Namun orang gampang nyalahkeun batur harus belajar lagi ilmu hakikat supaya kita bisa tenggelam di lautan dalam. Nah, itulah sederhana maka. Katilu ka. Sabios logatna saeutik kita dibaca. Logatna geus bari sakieu mah geus turun bisa tamat ya apa. Yang penting mah si hitamna we. Anu katilu kan, anu katilu rek opat. Kahiji menganggap dunia tidak ada apa-apanya. Kedua tergampang nyalahkeun batur. Anu katilu kan tidak gampang terpancing emosi. Karena gampang kepancing emosi ahlu fikri ahlillah maka. Namun sebabnya segala perkara hakikatna ti Allah. Urang capek datang dicarekan pamajikan, teu akan nyalahkeun pamajikan. Anu urang mah paling gampang nyalahkeun pamajikan. Ari maneh rarasaan aing teu menang milihan di pasantren jago jual maklum bae. Coba anak kiai mah kalakuan kitu gampang nyalahkeun batur. Bila orang menang pacaran kewajiban tetangga capek itu ahli marifat apa paham kan? Iya istri teh makhluk Allah. Mau bisa hirup mun teu dihirupkeun ku Allah, moal kuat mun teu dikuatkeun ku Allah, moal gerak ngobrol mun teu digerakkeun ku Allah. Kunaon? Biasana soleh buka pemajikan aya datang-datang darekan ieu teh. Ahli marifat kan tahu diri di mana aya makhluk Allah nu jadi madarat pikeun diri manehna. Tarawaka nyalahkeun batur, nyalahkeun heula diri sorangan. Tentu aya dosa kuli ka Allah nu teu katobatan. Ini situ kan. Astagfirullahaladzim. Lain nyalahkeun pamajikan. Istighfar deui salat. Dosa mana? Oh, di tafakuran teh tadi kerek salat subuh aya aki-aki keur cilukul. Ceuk hate urang aya teu mikir eta kolot cek aing mah salat subuh kelas aing kalau ngetekul kolot-kolot dosa teu ka eta dosa kahinakeun batur beda ka mah can bubuh mal salat padahal mah keur cilukul cek urang atuh kelas aing kolot-kolot teu mikir eta gibah kan bener gibah dosa di istighfaran ka salat subuh kurang teu ngarasa hebat urang pada bisa salat subuh lebih jeulah daripada aki-aki tadi di soka mikir dosa tobat tak ente mata cek Allah awas wae balik di pasar sia dicarekan ku majikan demetak ya kan lamun aya perkara nu madarat makhluk Allah berurang meuli sepeda tas dibeuli dibawa ka Alfamart rugi aduh sia ku aing yang rek leungit mau dibeli sudah nyeri urang gara-gara sepeda nyeri masalah dosa itu katobatan. Nah gitu kan mata astagfirullah mata tegampang kapancing emosi tegampang nyalahkeun batur nah. Lamun sababna ahli makrifat nah teh suhud dan tiis ari nu tiis sok kapancing emosi teh cici begitu kolot saya cukup majikan hari gitu dia teh kolot enggak kolot wis 70 tahun menyayang kolot dicarekan kapan mikir itu tekuna bahasa teh cici tiis bukan duit ya duit 5 juta ayo mere tadi alhamdulillah atau heuh berduit mah bener salat kita ikhlas satena dicarekan ku aing bukan duit dibikeun ka aing si sogan amak mah ulah gampang ulah-ulahna amak Rasulullah sesauran latak dok kanjeng Rasul sesauran di riwayat Bukhari Muslim latak dok
Cuma kan lamun santri dicarekan teh ku guruna engke mah baca ku maneh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtub rawahul Bukhari. Amak teh meunang ngahukum boleh kan? Dihukum mana? Enggak ada perjanjian tadi mun teu ngaji dijilid lamun anu aya perjanjian dalam rumah tangga ge. Ujang wayahna teh sakola sakali uang jajan tadi bikin. Wayahna lamun deuk ayeuna teu salat lohor engke asar moal beuneuhan. Geus perjanjian jeung budak siapa lah atuh. Mata begitu teu sakola uang jajan dicokot. Maaf nah. Lain bapak berarti tega ke anjeun, lain teu nyaah ka anjeun. Da ieu mah perjanjian. Anjeun teh kudu dicokot uang jajanna. Sabtu sekolah agama tadi ti lohor ka burit bayar dicokot. Bapakna bari ngusapan bari ceurik cokot uang jajan ka heureun budak lemah kan. Menghukum boleh tapi marah tidak. Tak lamun aya amok-amokan bapak di bumi cek simkuring ka budak di bawah tahan. Geus bacakeun hadis eta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqdub rawahul Bukhari. Kalawan mah bapak kieu gitu. Tuluykeun bapak ulah amak-amakan di bumi, ulah salah alamat bapak teh. Amak di bumi, murek jadi jagoan mah di terminal preman elehkeun. Ini berapa anak dicarekan di salah. Lamun anak taat ka urang gara-gara takut kan itu gagal bapak teh kan. Taat kudu karena mengidolakan kita kan. Bijaksana dan menyenang, al-arif billah bijaksana dan menyenangkan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi Siti Aisyah sok kalap barokah karena tilas ngaleueut Kanjeng Rasul saking mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi. Istri orang osok kalap barokah tilas ngaleueut urang. Urang mah kudu sabureun pamajikan urang. Osok kalap barokah tara. Atuh dalek naon barokah. Coba cuma ku aing ditajongan. Mungkin kudu kalap barokah sabab gitu. Tah. Rasulullah Kanjeng Rasul ngaleueut dilakuan ku Siti Aisyah. Sesana ngeueut saking hoyong kalap mengidolakan. Di saat anak kita mengidolakan kita karena kita bijaksana dan menyenangkan, selesai urusan anak kan. Teu kudu amok-amokan nyepret budak sina salat. Entah bapana ini salat langsung deg-deg milu budakna. Sabab aing hayang kuas bapak, sabab bapak uing hebat. Kan. Selesai kan. Si Aisyah gitu. Hiji waktu Kanjeng Rasul ngaleueut kan disaepkeun ceurik si Aisyah. Cici luput. Panggalakeun tadi cai ku si Aisyah. Sok pas itu. Calik ngadaguan sesak. Ori-ori tadi disaepkeun Rasul lok saep ngalima si sacana. Dosa naon euy ka salaki tapi ka biasa masuk bisa sesak. Ieu disaepkeun kan ngalangsa kan. Kira-kira pajikan ulang beakeun nginum ngalangsa. Ngalangsa. Aya sebarang kecelakaan di loot buru-buru. Lain rasa kecelakaan oge cek Siti Aisyah. Pas di loot cuka kan jadi salah melecai. Cuka. Kunaon Gusti Rasul bete wawartos ka abdi. Sanesna naon Aisyah. Kuring teu bebejalan aja malah dibiakeun ku kuring ge. Ngarahan janten apal lebih tong apal yang lebih teu cuka. Kunaon? Takut melukai perasaanmu. Pantas jadi idolanya. So kalau urang buka binantu kitu ka budak urang buka opat itu kabeh wae ingin bisa. Teu kudu deui meneangan binantu cukup hiji we kan. Mangga. Hari Bugdun Pila kumaha nya? Bugdun Pila sapertos ajengan nyarikan santri gitu. Teu kalebet kumaha kitu nya. Menghukum. Sanes nyarekan, kalau dicarekan mau ulah. Tadi latadom, urangna kudu ikhlas kan. Negor ngahukum jangan aja. Cukup pokok siap supaya aya efek jerah. Supaya orang menjadi idola. Menjadi idola taat ka urang sadaya. Itu diperintah ge sok budak urang mengidolakan si Ronaldo dicukur ge hayang kuat si Ronaldo. Tidak kebapalan kan? Sampai mengidolakan si Ronaldo hayang aing numpang ke gayana ka si Ronaldo. Baju ge hayang ngaran si Ronaldo gitu. Paham kan?
Setelah kita menjadi idola anak dan istri, selesai urusan anak dan istri kan. Itu kudu sulit. Saya mah orang jadi idola. Mentak cek Imam Ali, lamun hayang boga budak anu soleh, ngadidikna kudu 25 tahun memeh lahir. Urang lu jadi papana jadi urang kudu dididik supaya jadi bahasa 25 tahun lain diukur. Iya 20 tahun lain gitu bahasa kinayah eta mah kan. Pan rata-rata kami 25 tahun pan rata-rata. Sing paham kan bahasa Al-Qur'an jeung Al-Hadis malampang kan perhatikan deui kan. Karena cuk Rasul ka sahabatna limbihim wa bisatin anu mencit hayang mah terjadi walimah. Sabab kalau bisatin pangana pernah cuk Rasul. Terus sanes eta maksudna ada doma teh 10 urang cukup 15 urang cukup pek laksanakeun syukuran sanajan ngariungkeun tetangga 10 urang rek hayang rek jaya dipencitkeun. Bener kan? Ada. Di mana yang mayit geus dikubur, tilu dalam 7 lengkah ke pakuburan dipariksa. Nah, eta si mayit teh. Diartikeun saya bicara kitu kan. Gampang pas bae dipariksa, tong ka dikubur. Saminggu kurang dulu supaya kantong dipariksa. Salah kan yang gitu kan. Itu bahasa kinaya kan, lain bahasa saujaratna gitu. Lamun ditanya saujaratna gitu, anu pangulana balik, anu pangulana balik, tujuh teh. Pan bingung enggak jangan ditanya eta banyak. Tujuh teh kan 7 poe. Itu di mana geus ngalengkah 7 poe, di mana hirup urang geus saep umur kan? Artos kan? Hari poe Kemis. Balik deui ka 8 mah Kemis deui kan. Tamat 7-nya kan? 7. Di mana jalma maut dipariksa ku Allah rek dikubur rek itu kan. Naonna rohani nu pariksa diparja, lain jasad deui. Dinda ku ikmat hudangkeun ku dincun. Didiukeun sagala. Kaja kitu di pakuburan diu. Eta mengalah ka hati we kudu bodoh kan. Keur ngaurukan jalma anu can pati paham dan agama jadi ngerti aing teh ditanya inget deui itu padahal mah ingatan ayeuna teh urang rohani dakwah rohani mah boro-boro ayeuna leungit rohanina kakak nyenter kana zahir nyenter kana batin aya emutan teh kan keur sare urang sok imut kieu di masjid ari keur urang inget ya teh di bumina Pak Haji aku pusat perkuran inget keur di bumi Pak Haji aku teh kan tah gitu kan diasupkeun rohanina sepet kieu eta teh artina rohani nu dipariksa maknana lain diinget di hudangkeun. Eta cenah mah itu keur diu. Pan medeng geus kidaharina kan. Bahasa kinaya kan. Kade ulang artikeun zahirul kalam. Mata aya guru anu ngamaknaan sajal anu ngartikeun Quran jeung hadis sacerewena lapan ta eta ulama sum. Nu ngaruang hukum-hukum agama Allah teh tidinya. Ngahukuman ku Al-Qur'an jeung Al-Hadis tidak boleh kan? Bukan hukum Al-Qur'an jeung hadis sumber hukum. Nu jadi hukum mah geus naon? Geus jadi fikih. Maka fikih produk hukum dari sumber Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka aya qawaid usul fikih, aya qawaid fikih. Itu kan. Ulah langsung apa? Allah Ta'ala terus dipakai hukum gua. Dijadikan sumber hukum heula. Tina dawuhan eta maknana kieu terus udah qawaid usul fikih mana? Maka urang nuturkeun mujtahid mutlak. Nu geus dibenerkeun donna. Mata kudu disalurkeun ka mana ulah langsung kana Quran jeung hadis. Namun orang langsung kana Quran jeung hadis dianggap urang teh lebih hebat daripada mujtahid mutlak. Sehingga mesti make guru urang. Sok. Atos kan. Mau menuju ke wasna tadi kita. Manusia langit kan. Latak dokter itu. Latak dokter. Jadi menghukum boleh tapi marah tidak boleh. Ulah dipikakeun santri anu salah teh kan, tapi kudu dihukum. Hukum menang terkenal. Marah tidak boleh. Istri orang yang dipikak ngewa termenang, tapi menang kan. Maaf nek, kulantaran perjanjian ya. Ente teh nusuj, aya nu wayahna we misah kamar sare teh lain teh ka wakil ka anu bae ka kamar. Keuleuh mah ada urang. Dan kieu dua cangkeng. Lah salah cicing sia di dinya. Bisa eta mah ngahukum dari amak ta ieu amak lah ya kan itu jadi berkata sehingga pepatah
akan diterima ku istri karena orang ampak kumatak Rasul sesuatu matak dong Rawahul Bukhari. Mikir main tak kan? Nah, boleh hukum sana. Nah, itu. Kang Haji puntennya. Mangga. Menyangkut mayit gitu. Punten. Kami setuju langkah nganterkeun teh can sumping malaikat kubur teh selesai. Kenapa lama ingan teh can tutungwana cenah. Itu pun namanya. Mohon mata ulah di manaan 7 leka teh leka urang kuwi di makam Haji. Di mana jalmi seep yuswana dipariksa roharina di barzah. Gitu we geus mana. Rek pamit, rek pamit. Mayit ngawapan, rek dikubur, rek bahasaan di alam kubur teh teh bahasaan alam barzah nu sebenarnya masalah alam kubur. Bisa dianggap kuburan lain tanda-tanda. Kayak zaman jadi mikir lu paling teka pagi kumaha mariksana. Da bahasa di alam kubur di alam barzah. Jadi rohani orang dalam barzah kan. Da ieu ge nu ngarasa mah rohani. Kang terus, engke nu sieun nu ngarasa anu rohani nu periksa teh jasad nu ieu, ieu teh buruk kan, tak buruk teh tembusan siksa tina rohani. Maka kalau nu teu buruk mah teu disiksa, nu disiksa mah buruk jasad teh. Bentak, nanahan, siksa aja tidak. Selesai. Sabab anu teu disiksa mah nanahan, waktu walian cacing-cacing. Itu kan, ngan kalian anu teu buruk ya saulah paya teu buruk. Ayo ngaji ajian batu karang teu buruk kan. Eta mah dijaga ku khodam ku jin, sehingga teu bisa ngaganggu kana jasad kami ieu. Batur mah teu buruk teh sebab jadi ahli usul. Kakasih Allah. Saking jadi kekasih Allah, ya jasad lagi teu diganggu. Ya teh kumaha kan? Salah sahiji tandana kekasih Allah mah beda, lamun dicapat teh ngeproh. Gitu kan? Bukan barang dibuka mah kieu tapi dicapat teh ngeproh atawana kuat seperti kieu. Ngan lamun anu ngaji ajian kadugalan kan teu buruk teh kos patako, kos taneuh bentek gitu tah. Bedana gitu kan. Ulah nyakeun kitab dah sih, buangin hisab betul. Nah gitu kan. Kasabaraha kaopat. Tidak butuh populer di dunia. Sabab geus populer di hadirat Allah. Itu tidak butuh populer di dunia. Buat apa populer di dunia? Sabab sudah populer di hadirat Allah. Ma'lumun fis sama, majhulun fid dunya. Di dunia mah teu populer. Kajuna goreng sanu ngap hebat. Teu dianggap hebat di dunia mah, tapi di hadirat Allah mah orang hebat kan. Majhulun fid dunya, ma'lumun fillah kan. Di hadirat Allah mah populer. Lamun urang geus jangkung di kandang sapi, make ngukur-ngukur jangkung di kandang hayam, itu perlu kan. Lamun urang geus populer di kampus, di kalangan mahasiswa, karena make yang populer di hadapan budak PAUD kan, bener kan? Sudah populer di hadapan waliullah, sudah populer di hadapan Allah, sudah populer di hadapan Rasulullah, para nabiullah. Buat apa populer di hadapan manusia yang tidak tahu apa ini? Mereka tidak butuh populer di dunia. Itu cirinya kakasih Abdullah. Maka kalau kepala yang kuliah majhulun bisama ma'lumun di dunia populer, di akhirat jadi gembel. Di hadirat Allah tidak bisa populer. Kesebenarnya kalimat kan tadi bijaksana dan menyenangkan. Hayyinun layyinun khafifun sahbun. Tutur kata yang indah enak didengar dan tidak mempersulit. Nah itu kan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Doka genep kan dipaparin inkisaf ku Allah karena hakikatul mawjudat.
Manusia langit ahlu dzikri ku Allah dipaparin ini kisah kana hakikatul maujudat. Datang beunghar hakikat beungharna katinggal iku aja. Matak bunga beunghar lain beungharna hakikat beungharna katinggal. Tina sabab beunghar jadi ahli Allah. Sabab nu beunghar berehan betul ibadah hatena beuki deukeut ka Allah. Jadi beunghar di anjeunna teh katinggalina lain beungharna sifat jamal Allah. Dina beunghar tajali kana sifat jamal Allah. Nah, eta kan nikmatna bungahna teh disangka kurang mah malah main beunghar pedah loba duit lain kan. Pedah tajali kana jamal Allah. Mun bungah karena boga duit, bungah pedah loba harta, eta mah kapitnah begitu magana kata. Sabab bunga kuring boga duit, kuring boga harta itu masalah. Mungkin bakal di mana leungit dunyana atawa manehna ninggalkeun dunya ceuri. Sabab ieu artos jeung harta dipika cinta. Lamun pisah ti lebih cinta sok langsung urang osok matak nyeri na maot lebih nyeri daripada dicacangkut di luar sedang. Lain tapak dicabut nyawa teuing tina jasad nyeri hate sabab hubud dunya ternyata dunya ditinggalkeun pisah jeung nu dipika cinta. Maka cek ahli tasawuf lamun hikmah hayang ulah nyeri hate gampang. Hirup hayang ulah papangih jeung kekecewaan, maot hayang ulah nyeri hate gampang. Hate kudu suhud. Di mana suhud hatinya eta jalma kan lebih sejuk daripada lautan salju. Maka cek tadi ahli makrifat tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain, tidak terpancing emosi, sok kapancing emosi panas. Ya, orang dikasih carikan pemajikan ti imah pas lumpang kajalan yang halangan ditampil liburan. Saya bilang panas gitu. Tapi lu hatinya sejuk kan. Kedajang penting berarti diadu jeung urang sini doakeun aya salaman. Panenak kan? Bener kan? Sabab jalman hirsu hate kadedemes kana dunia lebih panas daripada api. Hati manusia yang hirsu lebih panas daripada api, hati manusia yang zuhud lebih dingin daripada lautan salju. Tak batur abuk disini, lumpi abukeun. Kabeh ti Allah, nu saya tina jamal Allah, nu awan tina jalal Allah. Sifat jalal Allah, sifat jamal Allah, nu dina sae aya nu awan, dina awan aya nu sae. Semoga-moga nu awan keur abdi sae nu Gusti hakikatna. Dicarikan batur teh seorang carek beunghang. Pedah nyalahan, make senang kan? Wah, kebiakan anu nyarekan ka urang. Padahal mah lihat lihat mah no disia keur mau pakir sia teh bapak satongko nyeri teh kan. Tapi ieu teh sabar we nama ieu jalal Allah. Si orang carek beunghar, mata aya jalma nu carekan ajengan beunghar. Teu jadi dosa ajengan nyarekan ari menang hidup tina Tuhan Allah kan. Keur panah tina diri nyarekan teu jadi salah kan. Hakikatan carekan ku Allah teh jalma teh. Latak udah tadi mengingatkan diri kan. Ajengan nyarekan kebuangan diri mah ayo bang harus dicarekan santri belat ayo pintar saya dicarekan si eta walah kebiakan ku ajengan dicarekan jadi kiai jumbu padahal belat ngajina teh seutik. Aya begitu ngan kade ulah yang dicarekan mau ngaji hayang jadi pintar saya. Malah itu geng disiksa ku kiai dicarekan ku kiai tukang rujak jadi beunghar kan. Atau datang tukang rujak ayah yang dicarikan ku kiai cenah. Sugana beunghar, teman-teman harus dicarikan kan. Nah yang beunghar tadi mah itu. Wih, bukan dosa ceuri ikhlas tah gitu kan. Inkisaf ka alam ghayabat kan. Lamun cek bahasa eta mah kan bahasa manusia anu sederhana gitu kan. Bisa ningali hatena kana hakikat perkara. Beunghar hakikatna naon, titajong hakikatna naon, urang rugi dagang hakikatna naon, tanu terang kana hakikatul umur eta teh manusia langit ahli makrifat. Mata ahli makrifat maka di saat ada kejadian, di saat akan ada kejadian maka datang isyarat dari Allah. Mampu melihat walaupun tidak melewati naon bola mata, mampu mendengar walaupun tidak melewati gendang telinga, mampu memperdengarkan ngupingkeun ka batur bisa nepi ka ilmu ka batur
bisa minahkeun ilmu tina hatena ka batur sanajan teu ngaliwatan pita suara. Teu kudu kan? Tilukul iki binah ilmu. Atak sok aya nu ngalap tabaru rek ka ajengan rek papangi sugan ka balateran ilmuna. Leres ka? Budak talangos di bawah ku aing sila sasalaman sugan geus papangi mah binah hatena teh. Sebab ahli makrifat bisa milakeun ilmu tina hate sanajan teu make pita suara. Tak aya Kiai Nawawi di Banten sanes Syekh Nawawi kan boga santri terima petahan tepukeun. Malah mah manehna nu ngaji, jang bawa kitab sitir, gaduh, sok baca. Nah, abdi nu maca, mama nu kudu maca mah. Lain siapa mah yang ngaji ge aing hayang cing. Ngaji ke santri. Tapi ari UI saroleh paling pinter ngaji naga. Pan bingung ditanya ku batur, "Mama kunaon teh nguruk tapi paling teu pinter?" Ingat siap gaya. Tara Manau kata orang megar, manau sok disiul leungan tara didonon teh ku buaya megar, manya aing ilmu buaya. Papanggih hungkul, pakai panggul, ieu pindah ilmu itu ahlilah. Maka di zaman Rasulullah aya nu ngalangkung mereka apa yang Rasul pernah diurukan teh ngalangkung ka Rasul iman langsung. Matak ayah ngupingkeun suarana, matak ayah mah jahil zaman aya itu kan pengawasan budak urang teh kudu diajak da sawa bisa sekolah sebelum Allah sana sina ngupingkeun sok teh nguping suara ahli barkah ahlillah ka bisa katarik caang kudu sabab ilmuna suarana amalna sakur perkara nu ta'alluq jeung ahlillah jadi berkah ngadatangkeun ka alusan matak anu katujuh segala sesuatu yang ta'alluq dengan ahlillah maka menjadi barokah. Teu ngarti budak keneh ngajina ge ngan sora ajengan geus kuping. Ngarti paham begitu balik nyaho makrifat ka Allah. Baheula ngajina keur budak keneh. Sabaraha ngawungkul can dibuka paham harita mah. Da can butuh manehna ge teh besok teu butuh brai dibuka hijabna lu ka kuping jadi ka paham kumanehna. Sok aya budak dijanji hayang sholat padahal cari pepatahan ku kolotna aya. Mereka jadi balik ke kolera. Urang mah kalau laju dibawa budak kayak gitu. Ada ngaji mah ditunda ada bisi. Kan. Kudu mah diajak urang. Rek arti rek teu nepatan suara anak kuping. Maka aya keterangan ningali jamaah alim sekali ningali leuwih alus daripada ibadah setahun kan? Ningali larai jalma alim, alimna sore al-alim billah kan? Nu mampu memperdengarkan walaupun tidak meliwati benda telinga. Langsung plus karena hatena. Padahal bukan ditinggali hukum ku ajengan. Mata ulah aneh lamun aya jam papangi jeung ajengan. Jadi rek sholat sia teh padahal ngajinan can. Aya kan? Mata dibukakeun pengosan YouTube sok aji di mana. Aya menyusul di Kalimantan jauh-jauh sawu geus kuping. Tah. Suara hukul kan? Suara hukul. Bisa diberkahkan kalau bisa kan. Segala sesuatu yang ta'alluq dengan ahlillah menjadi barokah kan. Mata ngadu age ahlillah mah tara panjang-panjang. Namun sama geus deukeut ka Allah urang we tadi teu apa hareupeun untuk kudu lillah mah. Pak, malah mah bapak ngartieun jika bener susah dibere enggak duit. Oh, punya Allah bodoh pakai bapak urang. Minta subhanallah dipilih tak jali we ka Allah hatena unggul cukup teh kudu minta. Nu eta aya hadis kursi saja mah anu katungkul ku musyahadah ka kami, ku zikir ka kami, ku jamu jeung kami. Satu perkara anu panghadina nu dibikeun ka anu minta dibikeun kuring ka maneh kuring ka manehna. Wa man nala rubata jam'i tawallahu bi ri'ayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan. Jampun penting hati ke Allah. Lalu minta wae pas diijabkeun teu kabawa ke pan disusulkeun ka ajengan Kang pokoe Aki bin anu padahal ku ajengan dihijikan wa jamil muslimin wal muslimat ka kabawa kabeh kan. Ieu mah ada kasebut mana mata doa ayat ka bagi tilu aya doa bilisanil maqal aya doa bilisanil hal aya doa bilisanis sirri. Anu ringkas mah bilisanis sirri sakedap kita makan. Bilisanil maqal panjang ditataan.
abdi hayang cager jadi celi, hayang cager jadi huntu, hayang cager jadi suku. Wah, disebutan hiji-hiji. Sama sok bae aku orang itu aku nanti mah sebutan sok bae. Disebutan kan, namun tadi disebut tetep puasa teteh. Doa lisanul maqama pikeun abidin. Abidin biasanya ku Allah Ta'ala dipaparin doa bilisanil maqam kudu disebut wae. Tapi ahlul qurba maka teu kudu make bilisanil maqam. Kang doakeun abdi teh sampean teh nyeri bari usaha pajejet. Kumaha jeung subhanallah subhanallah subhanallah. Teh naon hubunganna? Padahal biasana doa nya diceli ieu, doa nya disuku ieu. Doa yang benar yo. Batur cukup hiji we doa mah mahi ka sakabehna geus. Rupal betul kamu tak banyak. Lamun doa panjang-panjang ciri jauh keneh ka Allah kan. Semakin dekat hati ke Allah semakin pendek doa kan. Nah, gitu. Urang mereka presiden dikasih pan-pan lagi 20 tinggal macam di tol. Bener kan? Tapi yang dekat istana dekat makan malaikat jeung asup hatena keur di hadrat Allah dipenta doa terus tadi tajali keur tajali keur ngadoa ka Allah di lisan sirri lah ieu tajali cukup mata aya nu minta doa ingat laki baheula mama cenah mama ulun keur tara kamu ya asal ada poe beuna cukup si orang minta anu jeung ahli ulama kabeh barokah kan. Nah doa terlalu banyak, yang doa besok, kopur hayam besok ribu. Santri biskukurukan betul. Wah doa saja, aku santri kira-kira aja. Baca doa. Kalau kita melihat tidak bisa menikmati penyiksaan teman-teman. Waduh, ini santri disiksa ku ajengan kuru. Si paham kan, wah ya aki-aki lu bisa yang lahat itu. Anu teh lain kira-kira deket, pan urang jalan ge sok nengan deket nih. Kalau memang jauh-jauh deket ya, kan dia ke mana deket ya. Pan itu. Enggak. Cepatnya. Urang karek sujud dicekat deui teh eta kumaha kitu nya. Kumaha? Nu paina tepan gitu. Nuturkeun sesa gitu. Urang balik sujud itu cekat manten gitu. Ka udah gitu mah kitu nya. Oh, teu ka udah ku parakah we teh ka udah. Ulah milu tuh bener. Itu pasti hoax sih bener. Harus nama di bulan hari diganti mah naga. Dirumuskeun heula akhirnya. Tapi itu bisa dirubah. Anggulah gantang teuing abdi 5.000 kudu kitu. Akang ge ari ngamakum ka batur ama di mahuan ku batur abdi mah belenggu macam patihana kan hese. Sinauna kan. Nah, mata itu mata ku Imam Nawawi disunahkeun repeh heula tas Fatihah kana surat teh kan eta. Bisa anu belun babacaan apanya. Ari nu teu pati paham makhrijul huruf mah pan babaranting we tah. Rek macakeun Fatihah oge beda jeung anu biasa makhrijul huruf lancar maca Fatihah surat Waqiah ge sakedeuk. Tah gitu kan. Nah. Oh usulna ari tiasa usul maka padol Allah tiasa tidak bisa ke sana susah eta. Seperti ngimpi ya kan, nuturkeun ngimpi guru mah. Guru ngimpi urang yang ngimpi bisa mah. Wah, tapi guru teu ngimpi ge urang ngimpi kan. Lah. Mohon. Oh, otak gancang gitu. Matak jadi imam aspiratif kan. Matak sunat kali geula tukang bisa aki-aki nu geus nutar sunat. Ibu subuh ya aki-aki bisa meletar tuh maca surat Waqiah kira-kira kan. Siapa? Pemuda unggul, awak kuat, iman lemah kan? Bener kan? Mun panjangkeun aya ditinggalkeun ge asal nu. Aspiratif kan bisa ukuran matak ke
Khatibun nasa biqadri ukulihim. Saudara kan? Mapatahan jalma teh saukuran akal amal oge kan saukuran akal. Ya mun bawa arwah panjang kuat semua. Ulang panjang teh aya sepuh jagatan kan. Kalau teu ulah bisa ngedul. Nya kan. Anu sedang-sedang kan. Nah gitu. Mana mun batur karena panah gancang urang mau barangkan kan. Sabab majnun itu sah di makmuman itu sah di guru sing guru ge teu kudu guru di makmuman wae kan dina nalika teu udah kurang batur mah mustajali atau udah kebatur dina makom majnun kan ayeuna saholil puter jam heula urang rek kadaguan ulah mau barakah kan nya ajengan teu apalin batal salat puter jam heula naik ka taraje turun salat wah ieu majnun teu sah di makmuman nu barakah kan si paham kan santri antos kan segala sesuatu perkara ya kan lamun hejal geus deukeut hatena ka Allah doana pendek-pendek kan bilisanil hal lisanil hal teh naon ku tingkah kan ngadoa ka Allah minta rezeki seueur tara tapi sedekahna loba istanzilur rizqa bis sedekah dari Rasul ari ngadoa minta wae rezeki loba ari sedekah korek salah kan jadi eta teh aya doa anu teu dibarengan ku husnul khuluq. Kudu aya takhalluk kan. Nah takhalluk teh naon? Tadi ibadah. Yo Kang abdi doakeun. Jadi sampai cek apal subhanallah ente kiai apal hayang cager mah harapan dah lain oge. Ya bodoh Allah sapal kan. Saking pinterna jalma pinter. Tapi ada anu makom maju mah dina makom abidin sok dibenta wae biasana. Moga-moga Gusti ngadamangkeun sampean anjeun usah juh kada bali. Kunaon digitukeun karena atoheun. Untuk subhanallah jangan dikasih subhanallah ayo bisa subhanallah cenah. Engke bisa jadi fitnah kan. Matak dibasakeun. Guru dipenta doa dituliskeun. Padahal guru sasauran kuring mah geus terangan doa. Dikirna ge geus la ilaha illa ana fa'budni bisa dikirna naon Pak. Oh, dikir zaman kumaha kan begitu si soka. Geus minta ka Allah, tapi ada santri macam bepiluan minta ka sini cenah. Beda makom ka, makom tasliman pinuh kudu ka tasliman malah nyuhunkeun kan. Dina lika urang pinuh ku ka tasliman malah nyuhunkeun. Mata cukup ku disuruh di sanu hal. Urang itu minta teu naon seueur teu katungkul ku dikir teu minta dianggap hakikat minta cik Allah di sanu hal. Ayo bisa saya siri. Ajaliun ku ka Allah, maka ka engke asar pangaduakeun bade babarikan abdi teh. Carita mengpenghirup jeung aya ngadoa langsung ngadoakeun di sini. Engke nu datang ka ditu maka tawasul ka Allah Al-Fatihah dahar naon da pangaduana Gusti ijabah doa nu tadi isuk-isuk teh abdi. Nya teh apaleun Allah. Sabab geus minah eta mah tadi geus doa apa? Udah mau cahaya mau asar, enggak ayo asar di situ. Ayo umur terapi maka buru ngaduakeun. Sakit cerdasna eta guru kan. Tah gitu, otak geus ka ditu teu kudu panjang-panjang ngadoa. Tapi kade ulah makom abidin belaga-belaga arifin. Tadi ngadoa kono kate jauh ulah sempanjang we ada kira-kira jauh keneh mah teh ulah hayang disebut deukeut. Namun urang we diterang karena diri nyali terus turun kan mangga Ain Mekah kan temenak imaman pondoknya kumaha kitu nya sok temenak kuliah kulo teh abdi temenak Mekah apaan ya anu ini lupa akang we kan cangel daripada sare keur salat ari maca surat Yasin urang tunduk ka katakan jam 3 kabar teu nyodor kan sare baraka we mupakan ah kudu di banget tunggu ya kan ibadah teh Allah teh ngusulkeun agama lain keur mempersulit manusia tapi justru pikeun kagampangan manusia hirup supaya tepi kanu dimaksud sehingga bukan itu maka aya rusuh aya anu ketat aya anu enteng malah aya rusuh teh lain pindah hukum kan nu haram teh dihalal sanes pindah hukum kan
istishhad teh balikana asli nu tadina berbagi satu rusul aya rukhsah mah haram anggar haram dan dosana teu jadi dosa dihampura ku Allah disebutkan rukhsah ulah nekankeun haram kanu halal kanu haram halal aing maliku ali lapar sih disebutkan halal haram ya anggar istishhad anggar dan dihampura ku Allah saukuran jajagur nah gitu kan kade ulah diartikeun berarti hukum bisa dikurangi nah untuk tetap hukum haram-haram kan makruh-makruh itu bisa dirubah kayak paribasa tadi amal bisa dirubah dunia sanes robah anu goreng jadi alus maling masalah kan bisa alus ya maling korupsi kerja masjid ulah maling memaling anggar kan terisangan anu sebut robah niat teh ngagedean ganjaran jeung ngaeutikan ganjaran gitu kan nu salah masalah nu alus tetep alus ngan alusna aya nu buruhan saeutik aya nu gede ta perubahan niat teh leutik jadi gede nu gede jadi leutik ari hukum atau bisa dietakeun pas dhuwurnya hilap ya mudah-mudahan diberkati Allah adallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinaran salam